Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cep? Aduh, mah aja itu ya kadia sebelum kita saung Oh, genah tuh saung teh sore-sore kieu mah usum hujan. Duh, cocok. lain wae ya cocok nama wa musim hujan kieu mah ngopi komo di saung kieu mah. Oh, atuh cocok ngopi mah. Lain wae ya aya namanya eta kopi macem-macemnya. Oh, Jenis nate aya nama aya kopi susu. Oh. Terus aya nama aya nu anyar eta kopi luwaknya. Tah, kopi luwak teh Cep. Nah, Besi Acep yang apa sejarahnya kopi luwak? Wah, eta teh penelitian penemuan pertama. Wah, teh anu. Yang apa teh sejarahnya ceritana? Heuh, sok eta kumaha wae eta? Ieu asa ngajenghuk kitu wah eta anu mimiti. Besi yang apa? Anu mimiti mangihan kopi luwak. Wah, eta teh sejarah teh. Ieu bisa yang ceritana ye. Ceritana aya kopi luwak teh. Caritana kieu Cep. Luwak teh pan boga tanah ye. Sekitar kurang lebih 2 hektar lah. Di pelakan kopi. Tanah teh di pelakan kopi. Di pelakan kopi kabeh 2 hektar teh di pelakanan naon iwati ku kopi. Tah singkat cerita wate ngontrol da kopi teh panen cepnya. Di kebon wate Tadi dikontrol aku wate tah. dikontrol wate da deukeut imah teh da di leuweung wate imah teh nya. Kopi teh dikontrol wate caritana teh tah. Kontrol wate dari panen teh awat. Pas gua ngontrol ka kebon teh eta kopi. Oh, Cep, beak kabeh teh tangkal kopi mangkani rek dipanen ku wate. Tangkalna buahna itu teh. Buahna. Gitu. Aku naonnya, wah eta mangkani katanya geus rek dipanen. Rek dipanen, Cep, isukna teh mata gua ngontrol oge. Eta mah kurang lah eta. 2 hektar eta kopi. Gua teh balik we. Di pikiran gua teh ieu kopi ku saha gitu. Nu sakitu lobana. Make jeung Tonan gitu menang Ari teh. ku bangsat meureun wanya meureunnan. Moal mungkin, Cep. Mungkin Sapoe eta eueuh kopi teh beak bisa. Udah sok dikontrolan wae Ya, udah kuat dikontrol kan mah deket. Carita teh teh balik we ieu bari mikiran eta kopi ka mana kitu ku saha. Di imah teh balik we carita teh. Teh ngadaweung we di imah teh nya. Di imah teh da mikiran meureun eta kopi eueuh. Heeh, ka mana eta ku saha gitu. Pas keur ngahulang eta mah Cep. Di dapureun eta naon mending ngaguru kitu. Ngaguru Cep. Di dapur teh ngaguru eta cigang loba. Ngaguru lah eta pokona mah teh. Da uwa teh penasaran Cep. Noong we dina hordeng teh biasa nih. Eta ditingali Cep. Eta luwak wat ngabring. Aya 2000 ekor mata eta luwak. Eta uwa da sieun ditutupkeun teh uwa teh. Da sieun ka uwa. Udah loba gitu kana sieun atuh ku. Ari ku binatang anu sagede kitu ge nya ari ku loba mah. Uwa teh penasaran Cep. Ditokong ku uwa teh. Eta ngabeung marodo Cep di dapur uwa. Marodo. Di deket dapur. Di deket dapur eta luwak. Tah caritana Cep, singkat cerita. Geus areueuh ditong di uwa teh penasaran. Nah, kaluar uwa. Ditinggali uwanya. Modal ngadon modal. Luwak teh ngadon modal teh di dapur uwa teh kumaha. Kung aya nontonan Cep. Uwa teh kaluar caritana teh di sampeurkeun di deketan. Jadi korekeun lain tah. Ieu mah kopi, Cep. Oh, jadi si luwak eta teh meureun kopi eta. Kopi eta, Cep. Eta uwa bingung. Nah, uwa teh eta, da uwa teh penasaran. Da ieu mah kopi lain tai. Uwa teh nyokot teh sarawu. Disangrai ku teh dicobaan. Disangrai. Da bener kopi, Cep. Ditinyu. Eta kumaha wa rasana wa eta? Eta mah rasa kopi luwak we Cep. Luwak. Eta uwa di kilo teh Cep aya meureun karek 2 ton mah kopi. Oh si eta teh anu podol luwak teh. Podol luwak eta teh. Uwa ganah atuh kitu. Oh ieu meureun kopi uwa teh. Di palingna teh luwak eta. Ngadon dipodolkeun teh uwa dianterkeun. Tah cerita teh kitu Cep. Mata uwa mah genah we. Tah sejarah kopi luwak teh mantap uwa ke depan teh kitu we. Malah kopi teh genah teu kudu dikontrol da luwak ngajarkeunana. Luwak nya tiap minggu nganteran. Eta genah 8 ton.
nangkring we mah melakai hungkul. Tak itu caritana teh. Guys, Kopi luwak. jadi guys ya, kopi luwak teh guys tah menang si Uwa. Jadi si Uwa teh sebenarnya mah ieu teh kudu dinobatkeun jadi penemu. Kudu menang sertifikat kudu nama wae teh Wak. Ya kudu sebenarnya mah. Dek, Wak. Hari bahasa Uwa geuningan ngabagi lele. Eta lele di mana deui tah? Tah eta mah kieu caritana teh cep. Pan imah uwa teh ning apa meureun imah uwanya. Di gigireunna teh deukeut dapur uwa teh gonggo. Heeh, Gongo. gongo disusukan. Gonggo disusukan, aliran disusukan. Uwa teh keur ngadaweung we di denge-denge teh. Ieu teh asa cing cepak kieu. Nah, kitu. Heeh. Beuki dieu teh beuki loba kan teh. Heeh. Kumaha lang loba rame. Da penasaran eta uwa teh. Jadi gue waktu mau tempat dapur, jika pimpin dah deket pisan, dapur pisan si gonggo eta teh. Di deketan, waktu itu om, astagfirullahaladzim, sing goreng teh cep lele, cep Lele dina gonggo. lele, atau kuat kau, oh ngangur lah gongnya nyangur, kumaha meureun nyangur. Astagfirullahaladzim, ayam meureun apa saking tadeun leuwih mah. Mata kuat teh, aduh, unga poe teh mais lele, goreng lele, pecel lah pokoknya segala nih diasakan lele. Dah tebeak-beak. Ah, di gerawan we tetangga teh kuat teh. Beusi harayang we dibagikeun eta. Mahi eta mah sadesa ge komo sakampung lah. Guys, aya lele cenah guys ieu. Dina gonggo eta kuat nyaeur. Kuat hampir sadesaeun cenah guys, percaya teh guys tah. Lain ieu, Wak. Pikiran usaha pararingung urang mah euy. Usaha nu ieu salah, ting kudu kana naon atuh usaha teh. Ieu nyobaan ngarongsok, dan ngarongsok. Lah dicuriga atuh ku jelema teh. Mara letet panonna teh naringalikeun. Api-api teu ningali, padahal urang ge nyaho teh ningalikeun. Gesan teh ah, teu cocok. Nyoba usaha wae jadi supir angkot wah. Dicuriga kene. Pajarkeun teh cenah ganti-ganti awewe cenah moal poe. Era eta mah penumpangnya wae. Bingung urang awak euy. Tah, ayeuna mah solusi tu uwa. Naon tah wa tah? Pan harga nog teh aus nih naik wae. Heeh, bener harga nog naik wae ayeuna mah melambung wah harga sembako mah Heeh. Tah, ayeuna mending kene ngingu ayam nog. Ayam nog. Tah wa tah. Heuh, sekarang kaingetan Pak Wa mah ahlinya kana hayamannya. Ya oh atuh ahlina. Tah wa. Lamun ngingu hayam nog wa ieu. Bibitna anu alus nu kumaha tah wa tah? Percayakeun ka dieu masalah hayam telur menelor mah. Oh, percaya atuh tah. Anu kumaha wa tah anu alus tah bibitna aya wa. Yeuh, bibit nu alus mah ngabejaan wa. Heeh. Meulina hayam telurna nu geus pikun. Anu geus pikun. Heeh, pikun mah alus. Apa meureun pikun? Heeh, apa pikun aki-aki. Heeh. Tah hayam nog ge nu geus pikun mah kaos aki-aki. Heeh. Geus ngenog ge siga nu encan. Pan jadi loba nogna teh geus encan. Jadi wa lamun ngingu hayam anu pikun mah. Jadi lamun geus ngenog teh, ngenog deui Ngenog rasa we encan. terus, ngenog. Teh loba atuh Ya, mun. tah eta usaha.